Masih ka mana kan cia? Nya ulin atuh, da yang budak ngora. Mentang-mentang budak ngora batur budak ngora mah dina motor, kehead ulin age. Lain mawa kokol segala. Yeuh, wa, tala nempo dina media. Aya mah kolot ge marake sepeda nu leutik. Da eta mah nya urang mana kehead urang dieu. Apaan heueuh, wa. Aing ayeuna rek ngajak pemuda di dieu, bapak-bapak di dieu semangat sepedahan, berolahraga. Ari eta sia mau bendera jeung naon? Teu nyaho cekroh. Pan ieu teh bulan Agustus. Ini tandanya merdeka. Heuh da batur mah paling ge aya dina motor mah nu leutik kancil. Merdeka. Teu nya kumaha aing we, usil amat. Ari koko jeung naon eta? Oh, ieu mah si aya tanda bahaya. Ku aing ieu ditakol. Oh, ieu si Uwa nyamperkeun ka aing. Ai kitu sia geus bisa sepedana. Justru eta aing can bisa matak didodorong ge. Atuh diajar heula kehead ulah jig-jigan ka jalan sia. Teu aku didodorong batur mah ditumpakan. Sok atuh wa, amal-amal ka aing saeutik, ajarkeun heula ieu. Sia sugan aing teh geus becu sok naik. Amal. Heuh sok naik. Segala di dirarangkenan tuh da sia. Sok. Yuk, kade ulah dilesotkeun. Moal sok. Sok terus, tolong. Anjay. Bose atuh lain aing kudu ngadodorong. Anjay. Tet. Bose cek aing teh. Anjay. Aing sudah pembalap yeuh. Heuh bose. Oke. Halo. Keur ngajarkeun sepeda ya di tukang. Heeh, sakadang. Aduh. Cia. Nah sia. Aduh, aing anu nelpon pura. Aduh, nasi yang ada dilesatkeun. Heuh nah, asukeun aing teh udah teu maju sia mah. Anjing. Pan ku sia di bose. Oh, kan aing suka dicekelan kene. Aduh, Ya ada segala pisan tuh udah make kokol gara segala tuh nah. Oh, eta kenikeun ye. Nah geus dijingjing ku aing. Aing. Teh kumaha? Ieu sirah ye. Kasir aku mah apa nih helm eta mah? Sia segala dipanjut teh kunyuk.